Waduk Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Asal mula Waduk Dharma. Samemeh Waduk Dharma diresmikan ku Walanda tahun 1822. Sebenarnya Waduk Dharma geus aya ti zaman para wali datang ka Dharma. Geus aya hiji situ leutik anu ngaranna nyaeta Situ Cidanu. Sarta tempat eta mangrupakeun lahan sawah jeung pemukiman warga. Di wewengkon eta aya desa-desa saperti Dharma Jagar, Sakerta, Paninggaran, Cipasung, Kawah Manuk, jeung Parung. Di tengah Waduk Dharma aya hiji mata cai Cihanjaro anu ayana di beulah kaler. Jeung katingali jelas Gunung Ciremay nu jangkung. Numutkeun kepercayaan masyarakat, dina waktu para wali masih hirup, Waduk Dharma teh mangrupakeun bendungan atawa situ anu cukup ageng nu dijieun ku Mbah Dalem Cager. Tujuan anjeunna nyieun bendungan teh pikeun ngajaga cai supaya teu kabur ka hilir jeung pikeun kauntungan warga. Cai eta dialirkeun ti Situ Cihanjaro ngaliwatan Leuwi jeung Walungan Cisanggarung. Tujuan Mbah Dalem Cager nyieun bendungan teh nyaeta pikeun tempat main putra-putrana nyaeta Pangeran Gencai. Sajabati eta anjeunna oge resep melihara lauk di situ. Nalika ngawangun bendungan jeung situ, anjeunna henteu sorangan tapi dibantu ku warga. Tapi lantaran tenaga kurang, anjeunna sering mere jamuan atawa dahareun ka para pagawe. Cek cerita, Mbah Dalem Cager ngadamel hiji bukti pikeun nganyahokeun kana tempat nu ayeuna disebut Desa Kawah Manuk. Tempat eta jadi bukti pangliwetan sebab baheulana jadi tempat nganyahokeun dahareun ka para pagawe. Nepi ka ayeuna tempat eta masih keneh katelah bekas manaompong sabab mindeng dipake pikeun masak jeung nganyahokeun sangu ka para pagawe dina waktu nyieun situ. Malah aya oge tradisi tumpeng atau nasi congcot anu masih dipiara ku warga salaku tinggalan. Saenggeus rengse nyieun situ, Mbah Dalem Cager ngadamel hiji parahu anu dijieun tina papan kai jati kalayan ukuran cukup gede. Numutkeun carita ti warga anu kungsi ningali atawa ngadengekeun, dina waktu Waduk Dharma diresmikeun ku Walanda tahun 1822, parahu eta panjangna kira-kira 20 x 70 meter. Parahu eta dijieun pikeun kaulinan anakna nyaeta Pangeran Gencai. Sabab kabungahna Pangeran Gencai sok main ti isuk nepi ka peuting di luhur parahu eta. Sedengkeun warga sabudereun situ sok melek ka tangkalan bari ngadengekeun sora gamelan. Ku kituna tempat eta sok disebut Muncul Goong. Nanging dina hiji peuting pas bulan purnama, kajadian anu teu disangka kajantenan Pangeran Gencai kapanggih tilar dunia di parahu eta. Jenazahna terus dibawa ke hiji tempat anu dingaranan Munjul Bangket, terus dimakamkeun di Desa Jagaraga. Sedengkeun tempat tenggelamna keluarga dingaranan Abuhan Bulan lantaran parahu jeung Pangeran Gencaina teu lepas bulan purnama. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipihatur, hapunten bila aya kalepatan atau nepi kakirangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.